Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra, alhamdulillah Mang Barna tiasa nepangan di mitra sadaya bade mangdongengkeun deui wae mitra, neraskeun hanca garapan dongeng anu katuna carios kalayan judul Rana Beng Serat karangan Ki Leuksa. Ieu dongeng kahaturkeun ka mitra kaum dangu sadaya anu mugi-mugi ngajantenkeun pangbeberah kana manah, panghibur kalbu minangka mulangkeun katineung kana carita-carita Sunda. Mitra dangu urang teraskeun hanca nu katuna waktos dinten kamari. Sok kabarayun sadayana. Mitra dangu hanca nu katuna waktos dinten kamari teh upami telepat parantos dugi ka insyaallah abdi bade usah sate kapola nanging hese mayuna nu kitu teh sabab abdi bakal adu hareupan jeung kolot-kolot anu luhur elmuna panginten. Pangna urang kudu nyaho carana oge. Sangkan katerangan ti urang teh bisa diterima ku urang desa. Nu matak pikeun ngadeukeutan tokoh-tokoh nu aya di desa kudu ku pamuda desa nu geus ngarti kana tata krama tata cara di desa. Ta eta teh kawajiban Karmin anu asli ti desa asalna. Ceuk Basri beuki tanes mere gemlengan ka Karmin, tapi Karmin teu pati ngarti da memang da dasarna kurang kuat. Mohon leres pisan abdi teh ti desa Mang. Insyaallah bade wangsul di ka desa. Tah syukur atuh lamun kitu mah. Mitra kaum dangu jam dingding disada salapan kali. Basri jeung Asmaya curingak ari Dena geus nunutan dina kursi. Deni geus ceuleuyeut sarua tunuheun. Geuning geus beuting eta pinahkeun Dena karunya. Basri nunjuk ka Dena nu geus tunuheun pisan atuh harita keneh. Asmaya merenahkeun anakna di kamar tidur. Ari Karmin narik napas jero tuluy nyarane kana kursi bari panonna melong kana TV. Tapi acara TV teu kaharti sabab pikiranana kumalayang deui ka lemur inget ka kolotna inget kamarni nu ngancik di kadipaten. Alah berat lamun kudu ngajalankeun amanat imang mah. Lantaran aing mah moal kuat, moal bisa jeung moal mampu. Tapi mun aya milik mah nya bisa wae ngan aduh kumaha ari aing. Eta bet inget wae kamarni nah dipelek kitu aing teh lain. Da aing sorangan anu kagena merasa katarik ati ke pentang pana asmara. Asmara. Oh, asmara. Hate Karmin galecok ngupat Marni. Malah mah beungeut Marni ngalangkang dina ciptaan. Asa ucang ange dina bulu panon seurina matak nyeredet kaciri wae gugurilapan. Sorana matak dedengieun. Panonna nu cureulek matak deung deuleueun. Tina awahing ku anteng-anteng nangalamun Karmin teu ngarasaeun nunutan. Tungtungna reup sare dina kursi. Alam pikiran disambung ku alam pikiran disambung ku alam impian. Mane atra jeung asanya patepung jeung Marni anu kapicangcam berang peuting. Ganjangna carita poe Sabtu nu dianti-anti geus kasorang. Harita teh Karmin geus teu geunah cicing. Hayang geura beral miang ka kadipaten. Hayang geura jonghok jeung buah hate kembang soca.
anu kapicangcam berang puting. Sanggeus amitan ka Asmaya jeung Basri, Karmin init ningalkeun imah lempang ngagedig bangun segut. Raga badag aya keneh di Bandung tapi sawangan geus jauh ngabelesat ka Kadipaten. Tepung jeung Marni nu geus ngait meulit dina ati, ngagantung dina jajantung sumaramah dina baya. Marni, bageakeun ieu Akang Marni, ceger ente sate Karmin. Bari reg eureun ngajanteng sisi jalan, megat mobil nu jurusan Cicaheum. Lar aya mobil, Karmin ngacungkeun curugna. Mobil teh hideng. Eureun sieuneun ku curug Karmin. Jol eureunna diacungkeun curug teh. Geus kitu dius deui bawa Karmin ka terminal Cicaheum. Gancangna Karmin geus tepi malah mah kaparengan aya beus jurusan Cirebon anu rek mangkat. Ngaranna eta beus teh beus baik atau gewat. Karmin teh naek gek diuk dina jok anu panghareupna da kaparengan kosong. Teka catur di jalana, Karmin geus tepi ka kota nu dijugjug. Juturun tina beus palahak polohok jiga hayam panyambungan. Ari hate geus kumejot hayang geura tepung jeung Marni, tapi sukuna asa berat rek ngalengkahkeun teh. Aya Marni teh kitu jiga-jiga tiiseun keneh di imahna ieu, ceuk Karmin ngomong sorangan. Terus nyisiran bari lempang, terus meuli heula rokok da inget ka Pak Aryono anu beuki udud. Akhirna Karmin ngawani-wani maneh ngadeuketan ka imah Marni, terus uluk salam bari ngajanteng di buruan. Korotrak panto muka si ngoreng Pak Aryono pisan, anu muka panto teh. Hai geuning Cep, bagea teuing mangaligi. Pak Aryono bungaheun pisan kadatangan Karmin teh. Atuh Karmin ge atoh lantaran datangna kadinya dibageakeun kalayan hade. Hatur nuhun Pak, damang Pak. Karmin unggah cong ngunyungan ka Pak Aryono. Aya hibar, berkah teu kirang sawios-wios Cep. Sawangsulna kumaha? Karmin dengan ukur mesem. Gek dariuk dina kursi sajong-jongan mah Karmin jempe. Manehna ngarasa bingung naon heula nu kudu dikecapkeun. Nah mending langsung nanyakeun Marni atawa ulah. Tapi samemeh manehna ngomong Pak Aryono miheulaan nyarita. Kamari teh aya beja ti babaturan Marni. Yen Marni mah uina teh engke cenah pasonten. Ya kira-kira jam 5 we paginten. Oh, janten pasti kira di Bandung, Pak. Oh, di Bandung giliran dina siang cenah. Oh, nuhun atuh Pak. Karmin ngareret kada jam tangan karek jam 3 sore. Aya keneh waktu 2 jam kana pidatangan Marni. Puguh we rada seungah jeung hanyelu. Mun megat mah di Cicaheum. Meureun sugem mah bakal laluasa deui ngobrol jeung Marni. Sabot kitu kurunyung indungna Marni nyampeurkeun someahna aker ngabageakeun ka Karmin. Sanggeus sasalaman cacarita sakedeung, terus ka dapur deui rek nyayagikeun keur nyuguhan Karmin. Malah Pak Aryono oge amit sakedeung. Karmin ditinggalkeun sorangan. Duh anyakal yeuh, ceuk ente sate Karmin. Bari terus ngabijilkeun rokok, palenyun udud da mangalamu. Kacaturkeun Pak Aryono jeung bojona. Harita teh pada mileutik di pawon pating harewos. Da sieun kadengeun ku Karmin. Ari sababna mah ti sapraka datangan ku Karmin, kungsi badami yen rek buru-buru maheutkeun hubungan Marni jeung Karmin. Da bohongan bareto bebejana geus wawuh lila di Bandung. Kumaha ieu teh ibuna? Nah rek dinyakeun wae. Kabeneran jang Karmin ka dieu ayeuna irade lamun teu ayeuna atuh. Nah makenanya deui jadikeun we lebar ieu. Rek milih nu kumaha deui atuh kuring mah
doa pisan lamun si Nyai menangkeun Jang Karmin teh kahiji budakna sopan, kaduana geus boga pagawean anu matuh, mejeuna anak urang kawin ka sarsan mah panuju lah. Cek bi saatiah bangun reus. Manehna percaya pisan kana omongan Karmin anu kungsi ngakukeun tentara. Malah pangkatna katingali sersan, padahal eta teh baju basri. Ya syukur atuh ari kitu mah bapa moal kagok cumarita jeung rek dipaheutkeun sakalian we moal diengkengke bisi gagal jeung bisi ngaruksak kana hate Marni. Sabab cek pangalaman, sabab cek pengakuan maranehna oge geus lila wauna teh. Kurang hade we mun lila-lila papacangan teh. Sok lo bapak nyerewedan. Tah bener kitu, pek wae uruskeun ku bapak sing lulus. Nah beres atuh ari kitu makeun urang jadikeun. Pak Aryono sugemaeun leos deui nyampeurkeun ka Karmin. Ari bojona ninyuh kopi 2 gelas keur Karmin jeung Pak Aryono. Tekung silila Karmin geus disangareupan ku pribumi bari nyandingkeun kopi katut kue sakeler. Karmin bungah kadatangan manehna menang perhatian anu cukup di pribumi ya teh. Mangga dilecep atau lumayan. Mangga Pak hatur nuhun. Katampi ya Karmin narimakeun kana susu gorgot nginum kopi saeutik karasa panas keneh letah. Sedot nyeseup rokona sarbung haseupna mulek ka luhur. Cingan bade ngiringan cep ya sabatang ya. Oh mangga Pak. Aduh punten. Lepat teh ditawisan namanya teh. Ya sabatang kumaha tuang rama dalamang. Bapak teh hoyong tepang sareng sepuh-sepuh di Sumedang. Pangesto Pak, teu kirang sawios-wios sarehat danget ieu mah. Nuhun atuh. Margi eta pisan nu dipertada ku sadayana. Dupi di Bandung kumaha dalamang deh. Alhamdulillah pangesto Pak, jawab Karmin. Hatena jadi deg-degan kawas, geus menang pirasat. Bakal menang pikabunga. Sami nuhuna atuh ari kitu Cep. Tayna bapak teh bade wakca nanging punten. Sanes bae ngorobokan. Sanes teh percanten kana pamadegan Cep, tapi bapak teh kalintang bingahna. Ninggal Encep sakitu layutna sareng pun anak. Salaos bapak neme tepang kadua kalina ayeuna oge. Bapak tos tiasa neguh yen Encep teh jalmi luhung. Sarta tiasa dianggo panyaluhan ku jalmi pantar bapak. Tah ku kituna ieu mah sakantenan bae urang badanten. Nah teu kaabotan. Pak Aryono langsung rek badami ngeunaan Karmin jeung Marni atau puguh Karmin teh maninga jenghok reuwas pacampur jeung ato. Teu sawios-wios Pak. Mangawai bade badanten mah nanging badanten naon atuh asa rareuwas? Ieu Jang. Cep Pak Aryono bangun kagok ari Karmin seuri. Kabdi bade nyebat naon wae ge mangga Pak. Mohon kieu Cep. Bapak teh salaresna mah tos lami gaduh emutan. Hoyong geramang ku incu tapi nu jadi anak teh estu beda pisan pamadeganana da unggal ditaros teh cekap caniat we dilamar ku itu ku ieu oge mugen. Sun matak isin kanggo sepuhna teh ayeuna. Pun anak teh jiga-jiga rek keleah hatena. Jiga-jiga bakal layut sareng Cep. Taku gitu ayeuna mah urang badanten wae. No kantenan supados bapak teh tentrem hate. Ulah kagok mikiranna nanging sakali deui. Apunten anu kasuhun. Sanes bapak teu sabaran. Mangga lajengkeun wae Pak. Karmin deg-degan hatena. Dupi Encep teh nah bade laras-laras miharep kapun anak teh. Atanapi mung sakadar saulineun pun dan sakali deui.
Tulah kagungan emutan awon da ieu mah sanes naon-naon. Mung sakadar hoyong cinek supados aya cekeleun bapa di dieu. Karmin ngahulang sajongjongan mah. Bingung ku pijawabeun tapi ari sikap nama jiga anu tenang. Lantaran manehna inget kana lengkah mungaran. Nu geus dibalakan ku ngabohong. Tangtu ka dieuna ge kudu disambung ku bohong deui. Abdi ngartos kana naon-naon anu disaurkeun ku bapa nembe Pak. Nanging abdi teh salaresna mah honcewang. Bilih manah bapa ku ciwa. Margi abdi mah jalmi atah teu acan gaduh pangalaman. Nah kinten-kintena moal mata ku ciwa jagana. Upami putra bapa dipihukum ku abdi. Cep. Bapa mah moal rek pipilih bisi menang anu leuwih. Bapa mah teu manang harta, teu manang pangkat. Nu penting mah nyaah jinisna. Nyatana ka anak bapa, kaduana nyaah kadulurna, jeung kakolotna. Atuh syarat sanesna tanggung jawab sareng satia. Tah sakitu harapan bapa mancep nya. Nuhun ari kitu mah tuh Pak, ku abdi oge kahartos pisan upami bapa bade marecanten mah. Abdi teh lares pisan Pak. Aya maksad katuang putra moal pati-pati nyusul ka dieu Pak. Saupami abdi teu aya maksad anu pasti. Janten cinek nama abdi teh tos gaduh pamilih yen marni bakal cocog kanggo pamajikan abdi. Nanging eta mah nembe kahoyong. Da janten sareng teu nama semohon gumantung kana jinisna Pak. Oge gumantung kana tusan Ibu Ramana. Tak itu Pak, cek Karmin nyarita lancar taya kagokna. Jika nu nya bener-bener miharep. Padahal hatena mah pinuh ku kahariwang. Sok sieun jadi goreng buntutna. Doh, syukur alhamdulillah upami kitu mah bapa oge ngucap nuhun ka Yang Agung. Muji syukur kanu Maha Kawasa. Rena pun anak parantos ditepangkeun sareng encep deui sae mana. Insyaallah pun anak teh bakal sapagodos emutanana sareng bapa. Tah ayeuna bapa sejandaros sakali deui. Kumaha upami hubungan encep sareng pun anak urang resmikeun. Maksud bapa teh kumaha Pak? Karmin ngajenghok jajantung ratug. Somohon supados teu kagok kasadayana. Kumaha urang resmikeun. Urang sakantenan badanten supados enggal cinek. Tegasna mah ulah lami teuing ngahadean. Kumaha upami urang kalebe wae. Iraha Bapak? Karmin beuki leuwas hate lelenyapan. Ari kalebena mah iraha bae. Ngan anu penting teh kasangem encep. Bapa mah mung sakadar bade ngajalankeun unggul. Karmin ngahuleng teu nyana bakal narima omongan kitu ti Pak Aryono. Tapi kasusah jeung kareuwas ukur dina hate. Dari paroman mah tetep taya parobahan. Karmin teh bisa naker nyumputkeun semuna. Ngan rek ngajawab teh hati-hati naker. Da memang manehna can mampu pikeun narima utusan kitu. Kieu Pak, abdi teh ari ditaros kitu mah bingah we nu aya. Margi saur paripaos teh mah asa mobok manggi gorowong aya jalan komo mentas. Da memang eta anu diseja. Nanging dina leresan nangtoskeun waktosna nikah, abdi teh teu acan tiasa masihan katangtosan Pak. Margi abdi oge gaduh sepuh. Dina hal ieu tangtos kada badanten sareng pun bapa. Ceuk Karmin saolah-olah nakis kana omongan Pak Aryono. Kantenan.
Memang gitu sakedahna margi perkawis nikah mah sanesha dinteneun. Nanging kanggo saumur-umur sep. Tak kumari kitu dina ngarancanakeunana teh kada asak sareng waspada. Nuhun arincep kagungan emutan. Kitu mah nanging iraha ancer-ancer. Pak Aryono tetep ngadesek sabab sieun misleuk ari diengke-engke mah. Abdi nyuhunkeun waktos 2 minggu. Upami badantan abdi putus bade enggal ngawartosan deui. Nanging upami henteu mah moal wakamasihan waktos ka Bapak. Lepat cep saya nama ku kitu ku kieu ge. Kada enggal ngawartosan deui. Margi supados Bapak aya patokan. Utamina mah bilih aya pamengget sanes. Nu miharep ka Marni. Pan aditos puguh sareng cep mah. Bapak teh gampil ngawaler sareng mutuskeunana. Karmin ngahulang deui. Manehna teu sanggup lamun kudu buru-buru kawin mah. Tapi kalengitan Marni ge mung deui da puguh kacida beratna. Malah tetepung 2 minggu teh asa 2 winu. Kieu we atuh cep. Sakinten matak abot mah asa tiasa akad nikah we heula. Eun da rameanna mah tanapi hajatna mah engke we ti pengger. Ari aya milik, ayeuna mah asal nu pentingna we heula. Supados tentrem. Pak Aryono mere deui pertimbangan. Ngarah Karmin teu ngahulang deui. Ta upami kitu mah duka, rupina rada hampang ka abdina. Karmin marah mah aya saya jalan pikeun nyingkahan ka susah. Mohon kitu he ayeuna malanan. Tah iraha kasanggem ke badai badanten heula sareng Marni. Marni marupina teh bakal nurutkeun kana putusan cep. Minggu payun we atuh. Karmin nyanyahoanan. Bari jeung sadia biayaan ada puguh teu nyekal duit nu cukup. Alhamdulillah. Nuhun ari kitu mah. Mugi-mugi we sing lancar sakumaha nu dimaksad. Ulah aya halangan harunganana. Mohon gitu Pak. Jep jarempe Karmin geus gilig pikir. Ngarasa kagok asong rek nurutkeun kana kahayang Pak Aryono. Atuh Pak Aryono bungaheun deui. Lantaran tadi nama seungah rek badami kitu teh. Tapi ari geus prak mah lancar. Matak sugema kana hate. Sabot kitu torojol bojo Pak Aryono nyampeurkeun. Ngabijaan. Yen sangu geus sayagi. Atuh Karmin ge teu hararese diajak dahar teh. Lantaran beuteungna geus lapar tita tadi kene. Atuh brak dalahar. Karmin meningali med bangun nikmat. Malah Pak Aryono ge kabawakeun ponyo. Sajeroning dahar teh hate Karmin mah jadi kumalayang. Inget kana kayaan dirina. Nu can siap pikeun kawin. Sumun Karmin tanya mitra. Jadi teu pararuguh kumalayang inget kana kayaan dirina. Anu can siap pikeun kawin ras inget kana papatah Basri. Ras deui inget kana amanat nu jadi kolot. Kabeh ge berat can aya nu bisa kalaksanakeun. Ari ayeuna kalah kudu kawin. Ari rek ditolak lebar. Sabab Kamarni teh bogoh pisan. Malah cek gerentes na Karmin dasar nasib. Bet kudu ngalaman kieu tapi keun bae naon esena kawin. Mun teu ayeuna iraha deui mangkaning babari ukur dipenta kawin wungkul.
bari jeung ka awewe nu memang disuka ku aing bagja temen mun nyalaksana teh. Cek hate Karmin najan bingung oge gegedena mah bunga. Sabab bakal laksana kawin ka Marni. Urusan biaya mah sama sakali teu dipake bingung. Dari sakalian ipekah mah ayeuna ge cukup. Kacaturkeun di luar. Harita teh caang bengras matak betah langit lenglang taya aling-aling. Rupa-rupa kendaraan pasuliwer di jalan raya. Gede leutik taya kenatna. Kawan tuh jalan raya anu nepungkeun kota-kota gede di Jawa Barat. Anon poe beuki ngulon cahayana geus teu pati panas. Beuki lila beuki handap antukna lir antel jeung embun-embunan gunung. Sakedeung deui bakal surup ka satu kangen gunung. Dina kaayaan kitu. Di jalan raya aya beus ngadius ka jurusan Cirebon. Rageureun teu jauh ti kantor polisi. Jurut aya hiji mojang anu turun ngajingjing tas jeung ngelek loket. Oreng Marni. Alhamdulillah. Moga-moga Kang Karmin datang poe ieu. Kitu geurentes hate Marni jiga nama geus terus rasa yen di imah aya Karmin. Nu memang diarep-arep beurang jeung peuting. Arni leumpang muru ka imahna. Dina kongkolak panon kokolebatan beungeut Karmin. Meni asa jelas kumalangkang dina ingetan. Baranggo ka imah hate ngalenyap. Jajantung ratug dina awahing ku bunga. Lantaran sidik pisan aya semah. Sapatuna katempo dina golodog. Jeung sirahna kaciri tina kaca. Moal salah deui. Pasti Kang Karmin. Cek Marni bari kalacat unggah red kakatuhu breh Karmin. Jelas pisan atuh Karmin oge kacida atau hinana. Mun itu sirik nangarontok ka Marni nu karek jebul. Bage Amar? Sareng saha mulih? Karmin nyerengeh seuri. Ya sareng saha atuh? Nyalira we sorangan. Mari imut maledog ku kelet ka Karmin. Atuh seblak hate Karmin sumeblak. Ya jantung asa ngajedud di baledog ku imut anu kareueut lir peueut. Marni nu natas. Terus munjungan ka Karmin gep dua leungeun patarema. Ser nud getih ngora ngagolak pating sariak saluar awak. Nyeh Marni imut. Korosot leungeun lesot gek diuk dina kursi gigireun bapana. Tos lami Kang Min. Kantanane lami mah ti enjing. Cek Karmin. Bohong. Piraku ti enjing. Taloskeun we ka apa? Nah leres Pak. Marni ngareret ka bapana. Nu imut bangun panuju bunga nempo anakna layut jeung Karmin. Lila dia tadi malah mah tuang segala rupa sok atuh bijilkeun teh oleh-oleh Bandung teh. Aduh, kumaha atuh nyada teu ngabantuan oleh-oleh. Panyada teh moal aya tamu agung anu ti Bandung. Cek Marni terus ngajewang tas. Terus dibawa heula ka jero tuluy dibuka. Gorehel aya bungkusan. Tuluy dibuka eusina roti bakar ngahaja. Meuli keur bapana. Tuluy di piringan disodorkeun ka bapana. Mangga ngaleut heula Kang, abdi bade kacai heula nya. Mangga Mar mangga. Harita keneh Marni ngaleos ka tukang rek reureuh heula. Bari sakalian bebersih da puguh awakna meuni carepel. Ari Karmin jeung Pak Aryono uplek ngobrol di tepas paroman marah mai cirining bunga. Tekung silila Marni geus datang deui, geus mandi sarta geus disalin baju. Puguh we katempona teh asa beuki mencrang, mutuh mata kabita pikeun anu kapengpeongan mah.
Karmin beki kataji ku Marni. Kapelet ku keletna. Kagenam ku lenjangna katarik ati. Kagenam rasa teh nyaan teu beunang di sisilihan. Ari Pak Aryono surti. Asa di selangan datang Marni teh. Punten deh, Cep, Papa teh. Da can kacai wayahna di kantung heula. Da aya si Nyai namanya. Oh, mangga Pak, mangga. Karmin atohin. Atuh leos Pak Aryono teh ini da memang geus canggel kawan tu geus lila nyang hareupan semah. Hampir 2 jam setengah ayeuna kabeneran aya Marni atuh asa aya anu nyelangan. Kang Karmin, nyaan tas lami. Piraku teu percanten. Leres Mar, nu salami pisan. Sabaraha dinten? Nyan teu sadinten atuh. Da karek tadi dongkapna oge. Malah mah Akang teh hanjelu segede gunung da mun terang yen Marni di Bandung keneh mah Akang teh moal ka dieu. Nah, atuh teu nyamper ka pabrik. Lain jeung deui da panyana teh tos di dieu atuh. Mohon ari Kang Karmin teu dinas. Sabtu mah setengah hari nu mawi taras we ka dieu da emut wae ka Den Putri bani asa napel dina panon Akang. Yeay, kitu geuning. Tapi abdi oge kitu pisan, Kang. Salami di kantunku Kang Karmin teh siang wengi emut wae. Hanya Marni geus teu asa-asa nyarita. Da ieu mah geus loma. Jeung geus nyaho kana kaayaan masing-masing. Nya duh kataroskeun we. Kana naonnya? Karena cak-cak gitu atau nepi kana beus gitu. ka konektor pangintennya. Wah terangeun. Ka saha atuh? Ka sararea we ngadangukeun. Yep jempe. Lantaran di tengah imah kadenge aya nu leumpang dina palupuh. Lol indung Marni nyampeurkeun mawa goreng ranginang sapiring metum. Sok dituna dina meja. Mangga dileueut. Cep hatur lumayan etah ranginang geura. Hatur nuhun Bu, katampi ya. Leos indung Nyi Marni ka dapur deui. Ari Karmin jeung Marni silih pelong duanana pating kariceup nyeh seuri. Seuri anu ngandung harti bisa jadi sasak pikeun nyambungkeun 2 rasa. Patepung ngajadi hiji. Sorot panon asa nanceleb dina hulu angen apel teu beunang dipapalerkeun. Tumrapna ka Karmin jeung Marni matak pating seredet hate. Mun kongang mah hayang silih rontok di dinya keneh. Kang Min, abdi gaduh adi lalaki. Cita-citana palai janten tentara, palai ngiring ngabela negara, jadi bebentengna bangsa. Sae memang kedah kitu. Kedah aya cita-cita lajeng kedah usaha matakeun akal tarekah. Supados cita-cita tiasa kaontal. Akang bingah ngoping tekad nu sarupi kitu teh. Leres, cita-cita mah teu eleh ku batur, nanging kangge ngajalankeun tarekahna asa abot da geuning kaayaan batan sakieu. Tah ayeuna abdi bade nyobi-nyobi metakeun akal tarekah ku jalan naratas pilampaheun mugi-mugi Akang tiasa nulungan ka payuna. Insyaallah Akang ge moal cicingeun atuh tangtos bakal bantuan. Nuhun sateu acana oge nanging nah tiasa mangusahakeun supados pun adi janten tentara. Marni marah mah asa nempo jalan anu ngemplong pikeun sorangeun adina. Saha nu para janten tentara teh? Marna nu ti payun mapageun teh. Ta eta nu palai janten tentara teh. Tangke upami Marna tos sekap umurna sarta abdi tos ngahiji sareng Akang bade nyuhunkeun tulung. Sangkan Marna tiasa lebet janten tentara. Manggakeun ku Akang urang uruskeun. Akang gaduh rerencangan nu sok ngalebet-lebetkeun nu palai janten tentara. Pokona mah beres we lah. Keun da Marnana aya mah alit keneh. Karmin mani rarangu nyaritana teh jiga nu nya aya kabisa. Padahal keur dirina pribadi oge pan sakitu hese nah. Tapi kadenget ieu can puguh karuhan.
malah mah kalah kagoda kuno lain-lain. Duh, bagja temen bingah abdi teh ari kitu mah. Ari tentara kenging bagian beas, Kang. Kenging? Malima kula warga oge kenging. Gajina agengnya. Cekap we mar, pokokna mah asal urang tiasa ngagunakeunana moal dugi ka kalaparan. Margi adi artos mah cekap sarengeunteuna teh sanes diukur ku ageng alitna artos. Nanging gumantung kana cara ngagunakeunana. Cobi we emut artos mah sakitu sakieu ge kirang wae. Laras ka hartos takaraos ku abdi oge artos mah teu aya anu leuwih. Sadayana kirang wae, nanging abdi tos siap kangge nampi eta kanyataan. Memang kedah gitu. Gaji pagawe teh terbatas sareng aya aturanana. Tak kumari kitu upami Marni jantan istri prajurit kedah tiasa ngeureut neuneun. Kedah sederhana ulah royal sareng resep poya-poya. Ya malum akang magajina alit keneh Mar. Abdi ngartos ti ayeuna tos siap kangge mayunan hal eta. Mugi-mugi we cita-cita urang sing laksana. Insyaallah bakal laksana. Minggu payun urang nikah. Kah, nah telepat sasauran teh Kang saur saha? Saur saha minggu payun bade nikah? Marni kaget saeutik teu percayaeun kana omongan Karmin. Ari Karmin nyerengeh seuri. Tadi akang geus badami sareng bapak yen minggu payun bade ngalaksanakeun pernikahan. Mitra sajongjongan mah Marni ngahuleng atoh pacampur jeung reuwas. Atohna pedah bakal laksana ngahiji rabi jeung Karmin. Bakal kauntun tipung ka tambang beas laksana ka Balai Nyungcu. Ari reuwasna eta kuasa ngadadak pisan. Aya iber ti anggal na ujug-ujug ngajak kawin. Atuh teu buru-buru nyarita Marni teh. Ulah kaget. Akang mah lain banyol atawa heureuy tapi nya sejang ngajak nikah enggal-enggal. Ngara urang teh resmi ulah kagok kitu kieu. Cek Karmin deui ngajentrekeun rancanana. Saur bapak kumaha? Memang bapak nu kagungan pokal. Akang mangan darmanya tujuan. Tapi ku akang dipikir deui memang tepat. Saur ibu kumaha? Can badanten sareng ibu mah eta mah urusan sepuh. Kang Karmin, nah terus teuing eta putusan teh. Jeung deui nah akang teh tos buleud mamanahan kanggo mihukum abdi. Kade bilih mata kaduhung jagana. Nikah mah gampil, nanging pamikiran kedah banglas. Ulah aya pipanyakiteun engkena. Akang mah ulah ditanya deui. Ayeuna mah taros we diri Marni nah kumaha upami kitu? Satuju atanapi henteu? Akang mah moal maksa kanu teu suka. Da hoyong nyaan seuli pikanya jeung pika cinta. Mun niat urang geus ngahiji, insyaallah bakal kiat ku gogoda. Moal beunang kapangaruhan ku batur. Kangge abdi mah satuju bae, nanging kumaha atuh apan kedah nyuhunkeun widih heula ka pabrik. Eta mah mangga we masarakeun ka Marni. Pokona minggu payun urang nikah. Tuang Rama tos satuju malah mah anjeunna nu bade nguruskeunana oge. Nya nuhun atuh ari kitu mah ngiringan. Mitra kaum dangu, hate Marni rada nyeredet. Asa teu percaya kana omongan Karmin. Sabab saeutik teh disangka ti tadina yen bakal narima putusan kitu. Nu diarep-arep beurang peuting teh wati hayang tepung jeung Karmin. Hayang cacap silih tamplokeun ka sono. Silih kaitkeun tatali asih. Nyanggreudkeun cinta jeung rasa. Tapi ayeuna narima putusan kitu. Estu leuwih ti nu diarep-arep. Matak seungah narima. Nah. Dur bedug magrib nyapih kanu keur sono ngobrol paduduaan. Marni jeung Karmin carengkat kageingkeun ku nu azan, kagebah ku sora bedug. Teu loba catur. Marni jeung Karmin kacarai terus abdas rek ngalakonan salat magrib. Satuluyna Karmin jeung Marni ngariung di tengah imah. Nangah aja diajakan ku Pak Aryono rek badami ngariung supaya rancana teh beuki asak.
Dina eta riungan dijelaskeun yen minggu hareup rek ngalaksanakeun akad nikah. Karmin dibere tugas kudu nyagikeun surat-surat nu dibutuhkeun jeung duit keur mayar ipakah. Ari urusan sajena mah ditanggung jawab ku Pak Aryono. Atuh saja batik kitu Marni ditanya ke bapana, ari jawabna satuju, malah mah bungaheun pisan. Cager, wara mitra, hanya kabujeng neng nong. Dinten enjing insyaallah kumang diteraskeun deui. Nuhun kana paratosanana, hapunten samudaya kalepatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.